Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna sareng simkuring Alan Rais Prasetyo ti 11 MIPA 5. Simkuring bade ngawartakeun kumaha sih kaayaan SMA Negeri 4 Bandung lamun tos beres KBM. Langsung we ka babaturan abdi nu teh di KP Cekidot. Assalamualaikum Baraya. Jadi ti dia abdi tos di kantin. Ayeuna abdi bade ngawartakeun kumaha sih suasana sakola atau beres KBM atau aktivitas sekolahna. Langsung we nya ka ibuna we nya. Assalamualaikum Bu. Abdi bade naros. Upami perasaan ibu tos sekolah tuh sekolah beres ibu biasanya nanaonan. Ibu masih melayani anak-anak yang masih suka jajan, cuman nggak sebanyak waktu istirahat ya, kan kalian udah selesai, sebagian udah pulang, tapi sebagian masih ada yang jajan. Terus kedua beres-beres kantin, terus sama itu hasil penjualan, udah itu aja. Nah lumayan nabunya ya, jadi beberes sih dari mah. Terus abdi aya pertanyaan nih jadi kesan setelah aktivitas sekolah atau KBM dia. Kesannya seneng ya, saya udah bisa istirahat sedikit lah ya, walaupun masih ada tugas yang harus diselesaikan. Saya kalian udah sebagian udah pada pulang, jadi kantin udah nggak banyak yang jajan, tinggal ngeberesin yang masih ada, makanan yang masih ada. Siap. Atur nuhun pisan Ibu, mohon maaf ngaganggu waktuna. Ya, sakitu wae ti simkuring atur nuhun anu tos ngadangukeun. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangnepangkeun kuasapun Azim Roza Fajri. Di kelas 11 IPA 5. Ayeuna simkuring bade wawancara salah sahiji murid SMA Negeri 4 Bandung. Oke. Ayeuna di dieu geus aya salah sahiji murid SMA Negeri 4 Bandung. Oke. Hayang nanya? Oke. Geus beres KBM ngapain wae, Tos beres KBM abdi bade langsung geura uihnya pada cuaca ini mah gampang mendung, gampang hujan biasa. Aya kesan dan pesan tak? Ya kesan pesan lamun tos balik mah atunya ulah ulin ka mana wae gitu kan, ulah kacapean maksudna teh nya komo ayeuna sibuk. Nah, jadi kitu ti simkuring. Oke. Nun atunya. Oke. Lanjut tina babaturan simkuring anu di TKP anu sejen. Assalamualaikum Baraya. Tepangkeun nah wastapun Muhammad Al-Faras abdi ti kelas 11 MIPA 5. Ayeuna abdi bade ngawawancara hiji guru PPL. Jadi langsung wae urang wawancara. Oke. Halo Ibu, ayeuna abdi sareng Ibu Ibu Najla. Oke, Ibu Najla. Abdi bade ngawawancara Ibu. Naon sih nu biasanya Ibu lakukan saat tos KBM beres? Ibu saat tos KBM beres, Ibu siap-siap bade UI. Terus Ibu perjalanan UI, perjalanan pulang. Terus udah sampai gak apa-apa ya campur. Gak apa-apa. Udah sampai kan Ibu pulang kos, jadi udah sampai kosan, Ibu beres-beres, bersih-bersih, terus makan. Udah istirahat sampai sore, sampai maghrib. Terus ya sholat, istirahat juga. Terus udah Isya Ibu ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas. Ya udah gitu aja. Jadi Ibu mun atos KBM teh langsung uih kitunya. Mohon. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Naon sih? Naon sih kesan-pesan Ibu mun KBM teh naon nu Ibu rasakeun? Kesana capek, seneng soalnya pembelajaran hari ini beres. So pagi ya, udah deh, seneng sama capek aja. Oke, atur nuhun Ibu ya. Nah, oke. Langsung wae orang ke studio
Cekidot. Sakitu wae di Kuring, Alan, Raif Prasetyo, Ampura. Pura, Desa Upami, Budaya Desa Kalepatan. Budaya Kalepatan, Nah. Pura. Salam.